Duh, cernuh di anjing lah. Nih tanda-tanda kehidupan pisan. Mending ulin aing itu kan bae barudak. Aduh. Kemarin atuh warga teh euy ngalongok-longok acan. Aya nu nganteran roti atau buah-buahan. Ieu mah nu ngalongok-longok acan barudak Kunaon sih Pak, guguru tuan wae geus diinum can obatna? Henteu Neng, juga teh nu merhatikeun. Ieu obatna tadi diinumna. Set, lembur sepi amat Kira aku orang kudu ngaduruk imah batur mamih rame lah. Madang sia nyam sing ieu sing rosa sok. Sia lamun gede ku aing diadukeun. Awas mun elehnya. Maranang sok. Mun eleh sia ku aing digoreng, asup kana beuteung aing ke. Tuh euy. Aya si buntelan hitut sampeurkeun ku aing. Sugan bae aya kopi-kopi wae mah. Karena si Ajoy. Keur maraban maung toy. Kira aku Joy eta maung di kandangan ku keropak gitu euy. Gede sia mah sok teu balik. Semoga aing teh keur maraban hayam. Ya, biasa we atuh basa-basi atuh Joy. Lah sia toy. Ngomong we sia ka dieu teh ngadon hayang ngopi ka imah aing teh. Heeh, tah eta maksud urang teh Joy. Pira aku aing datang-datang langsung minta kopi. Pan aku malu. Geus teu salah pan cing aing ge. Eueuh lah, kopina. Teu bener pokona mun jelema ieu datang malah. Terus. Terus di mana-mana euy? Di warung, tas meuli udut toy. Kabeneran atuh Cus euy. Kebeneran naon ada sia toy. Paling aing minta udut, Cus. Si Otoy mah ka sia. Apal wae sia mah koplak. Cus urang nanti sabatang euy. Yang udud nam urang teh di kamari euy, manggi-manggi udud. Atuh lain meuli sia teh rokona kalau minta ka aing. Ya. Ari meuli teh sok teu kapake ku urang mah. Ngeunah. Beda jeung mentan. Si goblok ngomong we teu gadit mah sia toy. Heeh. Joy. Ya, Heuy, aya mana yang ngasih ngalong si RT can? ari kitu si RT kunaon? Can mah gering dia teh. Urangnya apa cek membuka warung dia? Ya. Ayo atuh, urang ngalongok ke di encan ngalongok mah. Ah sia. Kos goblok duit wae sia teh toy. Geus aya tuh aya ngalongok mah. Tapi urang minjem heula duit na Joy. Tenang lah, ayam baru ya yang sekalian beli udud mah. Lah aing mah teu baralik pisan boga babaturan teh. Nu hiji tukang adon ngopi, nu hiji hayo we nginjem duit ka aing teh. Geus lah, ayo arek mah bisa kaburu cager tuh nu geuringna. Nyanjung atuh Cus. Toy, balanja heula ka warung yang bawaan ka si RT. Aing kagok euy, keur maraban hayam. Si anjing. Hayam bijang hayam. Tuh, pamajikan paraban. Kumaha aing atuh toy? Coba sabar dulu ieu nya. Kulila amat barudak balanja euy. Kiraku balanja nama ka Arab gitu. Ari sia, balanja ka mana tuh? Meni amleng, tadi aing nungguan. Tunggu tadi, Joy, aya kejadian langka biasa. Nah, mun teu ditaong heula nya geus nya. Rezeki eta mah Joy. Bagi atuh aya rezeki mah. Jadi penasaran aing, kejadian naon sih? Tadi pas arek mangkat nih. Papag yang beranda arek mandi biasa. Terus sengaja tadi kalah naong heula. Pantesan we saria menilila. Ari pek teh naong heula randa keur mandi. Mana tuh balanjana? Buru yeung seberang.
Duh, belanja anak. Ayo tuh ayo ngalawak si RT mah. Sikal kabel sore manten. Iya, iya. Punten. RT. Punten. Neng, Neng. Pang ningalikeun tuh saha nu pupuntenan di luar. Pun, Pak. Entar. Mangga. Anjir, terus saha eta gua herang gitu Duh, wah tuh. Kira aku pemajikan si RT nemu ramah. Bade ka saha? Ah, bade ka neng we. Hari sia toy. Tegop nempono herang saeutik. Kan kadi teh rek ngomong si RT. Bae we atuh coy. Karena keur usaha. Toy. PRT aya neng. Saurna dagang mah nuju udur. Aya A, tuh nujung-ujung. Sok atuh kalau heula A. Muhun neng. Atas aing lah. Wah, ini adalah arabut pantok ya, duk. Awas diraya, euy. Wih, geula. Ai heula aing nu pebujur. Yang lu abus ya. Aing lah Mana ke pandai itu mah. mundur. Goblok sa, ari ngomong sih bener tadi lah. Wis ya kalau ngomong sia toy ganeng. Gara-gara sia sih gara-gara anak tinggalin we kalah. Terus lah jual teh lama sia toy. Gojek lah. Musuh ieu nu herang ge. Goblok barudak teh nigara randeng pisan nya aing teh keur gering kieu nigara randeng sabae si eta teh. Tah, si Otoy teh nu ganeng pisan mah. Ih, nyalahkeun ka aing. Geus gandeng sia goblok. Naon gara randeng ka dieu? Nya aing keur gering kieu meuli rame. Rek ngalongok teh, cenah ngadeng mah RT keur gering. Apa tuh? Ada deh. Jeung ngarek nanya teh euy. Hari itu pamajikan ngora lain. Iya. Itu mana aing? Oh, eta teh karak balik di kota. Boleh meureun teh saeutik mah. Goblay sia toy. Geus kadinya di wae sia mah. Toy. Boleh juga toy, aya kawani. Gampang mau kawani mah ayeuna mah usaha we heula. Yang Depi. Ka dieu. Tah ieu teh anak bapak nu anyar balik di kota. Pan bapana gering apaleun tuluy balik ka dieu. Anak ieu teh lain pamajikan nu ngora si Otoy mah koplok pisan yang ka teh teu pararugu. Neng, nalkeun gencos. Eta goblok barudak leungeun. Deul lu sia taleungeun. Kumaha jeung toy? Kumaha sih A? Kalah kenal jeung babaturan sorangan. Ari saria dasar goblok lah garandeng di dieu. Barang wah henteu ngalokan nu gering teh. Teu ngalalarti pisan. Lalabora rete. Teu nempo kami mawa dahareun ieu sakeresek. Oh, Tapi ngomong-ngomong aya kopi teh PRT. Neng, pangadamel kopi tah barudak cenah hayang ngopi. Kadong Dora ngirim sakitu ge kudu digantian ku kopi teh ari atuh. Oh, mohon Pak. Mangga. Ya, kopinya. Nuhun ya, Neng. Jika nangeunah mun aya dahareunna teh. Udah Bang buka. Nah, iya. Monyon. Monyon. Lagi mandi. Ini zaman nih. Ngeunah teh euy. Benar deh. Ai para diharakan. Kurang euy. Ngeunah euy aduh. Nah, dek. Coba euy. RT, kami yang pulang heula nya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goblok dasar budak balurung, cenah ngalongok jang aing keur dihakan ku manehna beak nya geus minta kopi deui. Aing jadi nafsu kieu mah geus keur geuning jadi cager kieu. Ya untung nah aing cager jadi ku barudak edan ieu. Geus lah tuh toy sia ti lama.
Orang sebut iyo. Lagi di pokok. Action. Hari sia toy. Pan ka dieu teh arek ngalawak si RT. Ulah pokok ah. Naik. Teu sengaja kalah kat heula biasa. Teu sengaja kalah noong heula ulah Kalah bae sok Bagi-bagi. Bagi-bagi.